Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepangan deui palawargi sadayana sareng simkuring dina acara dongeng Sundana. Kumaha palawargi sadayana daramang. Alhamdulillah mugia aya dina kawilujengannya sadayana. Haturan kawargi-wargi simkuring anu linggih di Banjar, anu di Tasikna, anu di Ciamis, kitu deui anu di Garut. Ka urang Garut sadayana. Teras kawargi simkuring nu aya di Sumedang, nu aya di Ranca Ekek cenah saurna teh. Teras di Cicalengka kapali dieuna wargi simkuring nu aya di Lembang, di Subang, di Karawang, di Purwakarta. Sami manco cenah Kang sok ngadangukeun dongeng dek tilu channel. Alhamdulillahnya balawargi. Ye seni dongeng teh urang bumule ku urang sadayana, urang napak tilas ka pendongeng kapungkur sapertos Wakepo, Mang Barna, Mang Jaya, Mang Dedi, ka anu di Cianjur mah ka Camar Media nya, ka Pak Camar Media mohon. Kita pendongeng tos disebatkeun maestrona Jawa Barat. Simkuring mah masih diajar keneh palawargi. Aduh, masih diajar keneh. Sareng simkuring bade nepangan wargi-wargi nu aya di Bandung sareng Kabupaten Bandung nanya nu aya di Banjaran dah. Teras ka urang Cimahi, ka urang Padalarana, ka urang Cianjur ka urang Cianjurna, wargi simkuring nu aya di Bogor, kitu deui nu aya di Sukabumi. Teras simkuring bade nepangan wargi-wargi anu aya di Bekasi, anu di Cikarangna, kitu deui di Sumatera cenah Kang menitara disebat cenah simkuring ge urang asli Jawa Barat ngan ubara cenah ka Sumatera menitara disebat. Aturan atuh kawargi simkuring nu aya di Sumatera ka Sumatera mau disebat ke Sumatera namanya ada terang. Teras kawargi-wargi simkuring anu nuju milarian nafkahnya ke luar negeri, anu aya di Riyadh, teras nu aya di Jeddah, di Arab Saudina, di Hong Kong, teras di Taiwan, sareng di Jerman. Mudah-mudahan sarehat sadayana nu aya di luar negerinya. Haturan kana dongengna ieu mudah-mudahan janten panghibur kana kalbu, pangbeberah kana mana. Sumangga palawargi supados teu nyangkolong kana waktos. Urang lajengkeun ieu dongeng Sundana nu ngabantun judul Wawales kanu telenges ayeuna teh tos nincak kana bagian ka-14. Alhamdulillah. Ieu dongeng dikarang ku Abah Kampung ti Cianjur. Hatur nuhun Abah, hatur nuhun. Sumangga supados teu nyangkolong kana waktos. Urang guar kumaha ieu lalampahan jam dodo dina seri ka-14. Sok kaparayun sadayana.
carita Jang Dodo nunjukeun ka hiji manuk anu keur ceneten di luhur batu di juru guha. Itu manuk sakit. Tuh manuk itu ki. Manuk tuh bodas, manuk urang tuh udah ki. Itu tuh ki tuh ceneten ki. Itu mah manuk agi jalu, manuk agi. Itu anu sok maturan agi salinggan di jero gua ada jalu si putih ngaranna teh. Itu ki gorowati celaka ki. Manuk teh ki. Kayak kuagi orang salinggannya si putihna. Terus Ki Cakra Buana ngacungkeun leungeunna dicetrekeun si jempol jeung curugna eta manuk ngadadak geleber nyampeurkeun Ki Cakra Buana terus clek nyenclek dina tak kencana Ki Cakra Buana. Bener. Iya, anu udang-udang manehna ngaranna teh si Dodo putih. Si Dodo ngaranna teh. Si Aki bisa ngobrol jeung manuk. Alus ki, manuk teh cigarati ki. Jangan omongan Aki ki. Iya, aku jauh dari manuk agi, aku manuk ngarti putih mah. Terus eta manuk ngiplik-ngiplikeun jangjangna bari ciga anu geget naker ka Ki Cakra Buana mah. Saenggeus ngobrol mah eta manuk geuleber deui muru ka tempat asalna clek ceneten deui di luhur batu. Terus Ki Cakra Buana ngomong ka Jang Dodo, Dodo, ayeuna mah sok maneh istirahatkeun heula, geura sare maneh wayu. Geura sare heula istirahatkeun heula nya. Sok ngagorel di batu itu nya. Wayahna da di dieu mah dieu kaayaanna na. Ki, tapi ada ki orang latih cara ngalah manuk ki. Itu ku agi dilaan. Kumaha carana ngalah manuk meh maneh meunang manuk loba. Sok ayeuna mah geura saregeun heula adi dudir. ceuk Ki Cakra Buana nitah sare ka Jang Dodo. Maklum harita teh waktu geus ngagayuh kasorenakeun. Waktu terus lumaku marengan insan nu magelaran di alam pawenangan. Teu karasa isukna wanci isuk-isuk Jang Dodo jeung Ki Cakra Buana geus aya di luareun guha. Terus Ki Cakra Buana ngomong ka Jang Dodo, Dodo, cara anu kahiji maneh kudu bisa guyang heula di warung itu. Ceuk Ki Cakra Buana bari nuduhkeun ka walungan anu caina lumayan nya gulida gede. Ari Jang Dodo dititah guyang teh manehna rada marhamir maklum ningali caina nu tarik manehna rasa aya rasa sieun. Soalna manehna can pernah adi guyang di walungan nu gede kitu caina mah. Asok oge
di walungan nu leutik di lemburna di kampung Talaga. Jerok saya lagi gitu saya nanya tarik kan siun gitu dikelebak mau jerok saya lagi tarik gitu saya lagi tutup umpalan gitu ya orang bergoyang itu Ayo mana? Wah, diajar guyang heula. Karena awak mana jadi harapan. Lain hayang bisa diajar ngalamanu lain. Ki Cakrabuana ka Jang Dodo. hayang kita pinang ditaguyang atau si aki mah benar pisan Ari mana kau gancang buka baju mana kena guyang. Cek Ki Cakrabuana ka Jang Dodo nitah dibuka eta bajuna. Jang Dodo rada maruk-mukeun, boungeun ditah guyang dina cai geudag caina gitu mah. Tapi sakolepat eta leungeunna Ki Cakrabuana ewak cangkengna Jang Dodo. Teu antah pasini deui. Buluwur Jang Dodo dialungkeun ka walungan anu caina keur ngaburidag gede. Kalayong kecebur Jang Dodo. Kecebur ka cai kecepak. Ki Cakrabuana ningali Jang Dodo kekecepekan dicai bari kekarabekan manehna leungeunna roh heapan. Tapi Ki Cakrabuana kal kasiseurean ake-akean ningali polahna Jang Dodo anu ti karebek. Jang Dodo eta manehna leungeunna roesan nengan pabuntangan siga nu kabawa palid ku eta cai anu sakitu gedena. Jang Dodo cocorowokan ka Ki Cakrabuana. Ki Cakrabuana hiji kolot anu geus kasipuh ku pangwaruh. Manehna geus apal kumaha cara ngadidik hiji murid anu rek ditibanan ilmu, rek dibere ilmu ku manehna dididik dina dasarna heula. Sabab diguyangkeun eta Jang Dodo keur nguatkeun awakna, ngahampangkeun badana. Ameh manehna kuat dina hiji waktu engke manehna geus dewasa. Ningali Jang Dodo rorong heapan. Kira sabala deui ieu mah. Cagur bakampung. Ki Cakrabuana terus nguru ka sisi walungan. Ngan sacurelat manehna ayang nyammer awak Jang Dodo anu keur rohepan di tengah walungan. Kalayang. Jang Dodo ditewak dak-dakna klebet deui ngalayang deui Ki Cakrabuana ka darat. Jang Dodo manehna sampai karengha pranyu. Sakit banget kita. Hai sakit. Aduh, sakit banget. Ikan goyang dan jatuh. Ayo mana gandung punawan. Tong epes yang jadi murid agama. Kudu jagoan guyang. Atuh kada disakit mana mah. Gem wal ya lu di kumar mah pane bakal ahli ngana guyang. Aduh dah aja jerok ki. Namun teh bisa berani ki.
cek Jang Dodo jika nu kasal kaki Cakrabuana. Ai Ki Cakrabuana di paido ku Jang Dodo teh kakak nyerenge we manehna mah teu kirim-kirim boga dosa. Sanggeus Jang Dodo dialungkeun ka tengah walungan, awakna siga nu tiriseun ngaroroncon. Geus kitu Jang Dodo karege cingogo tep ditewak deui ku Cakrabuana. Keluar deui Jang Dodo dialungkeun ka walungan deui. Kalayong kecebur. Jang Dodo rorong heapan di kerebek. Jang Dodo kekerebekan di tengah-tengah walungan. Ari Ki Cakrabuana mah nyerenge we di sisi walungan. Ku aing dek diantep ayeuna bisa untung manehna usaha. Ngajai dia uran-uran geus kacabar ku ulah. Dina urat-urat leuna manehna teh bakal bisa manehna soalna ieu budak pialieun lamun dikemain ku ilmu kanuragan. Cek Ki Cakrabuana ngagerentes dina hatena. Bener we Jang Dodo anu kerorong heapan di tengah-tengah walungan anu caina lumayan ngakulida gede. Manehna usaha satekah pola. Leungeunna rorowesan bade kecepak akhirna Jang Dodo bisa ngojay ka sisi walungan. Sanggeus tepi di sisi walungan, Jang Dodo ngalempreh bangun nu capek manehna ngalempreh. Aduh, dasar asli jangan saya aduh sakit untuk orang sakit. Aduh, lain sakit, aduh yang bener, aduh memang kenal sakit, aduh. Cek Jang Dodo kasaleun kaki Cakrabuana aduh geus ngalungkeun manehna ka walungan. Geus kitu mah Ki Cakrabuana nyalukan ka Jang Dodo. Dodo, aduh, kadieu, bis kadieu. Ki Cakrabuana ngagupayan Jang Dodo anu geus ngorejat nangtung. Terus Jang Dodo nyampeurkeun. Pok manehna ngomong. Aduh, jarum kage biasa maneh guyang bakal bisaan bakal jago maneh guyang di walungan caina tarik gitu. Geus ayeuna mah maneh cicing dina batu udah gitu sila istirahat gede di batu itu tuh nembrak di. Cek Ki Cakrabuana nuduhkeun ka hiji batu nu aya di tengah-tengah walungan eta nu rada gede ngan batuna teh rada nemprak. Nitah ka Jang Dodo nitah moyan di dinya. Ari Jang Dodo bingung kumaha meureun manehna nyampeurkeun kana batu lantaran eta batu teh aya di tengah-tengah walungan. Kumaha tadi tu nanti? Hese. Aduh moyai deui maneh teh jalu. Moyai berapa
lagi di alung gede. Mau gelong gede. Lagi mau kembali. Lagi mah. Kalau kembali. Lagi mah. Orang dekat dari kojai lama benar. Cek Jang Dodo manehna terus muru ka sisi walungan nu maksudna arek ngojai ka tengah walungan eta rek nyampeurkeun kana batu anu nemprak anu dituduhkeun ku Ki Cakrabuana. Jang Dodo turun kecebek da caina teh teu pati tarik ari nu aya batu di tengahna nu nemprak mah. Tekung silila Jang Dodo geus tepi ka eta batu anu nemprak di tengah-tengah walungan. Terus manehna diuk bari sila. Pok manehna ngagorowok ka Ki Cakrabuana. Video. Kumaha teh? Diuk bae video. Moyang kawat negara ini berbeda kakinya. Aki mah erek neang hadahan. Aki. Aki mana? Gitu cek Jang Dodo kaki Cakrabuana. Jang Dodo manehna diuk dina batu anu nemprak bari sila menekom. Matahari panon poe anu moncorong ti belah wetan terus naik ka luhur nyorot kana awakna Jang Dodo anu kabaseuhan. Karasa kana awak Jang Dodo aya hawa haneut. Awakna dipoyankeun kana panono poe anu moncorong ti belah wetan. Ari Ki Cakrabuana mah sanggeus ngomong kitu awakna ngacuherat teuing ka mana da maksud manehna erek neang dahareun rek muru mencek meureunhan. Waktu terus lumaku. Marangan kahirupana Jang Dodo. Poe ganti ku minggu. Minggu kasilih ku bulan. Bulan kasilih ku taun. Kitu jeung kitu pagaweana Jang Dodo anu dilatih ku Ki Cakrabuana. Manehna digemleng ilmu lahirna, ilmu batinna. Meh bisa jadi jelema anu berguna keur nusa jeung bangsa. Teu karasa Jang Dodo ngajengelek jadi hiji jajaka anu kasep. Kira-kira umurna ayeuna manehna geus nincak kana 15 tahun. Kitu jeung kitu Jang Dodo dilatih ku Ki Cakrabuana. Isuk-isuk buyang manehna geus mahir. Geus teu kudu baheula mah dialungkeun ku Ki Cakrabuana ayeuna mah unggal isuk. Ngajleng ka walungan teh siga hampang naker awakna teh kecebek. Manehna lamun beurang manehna moe diri moekeun awakna kana panon poe anu moncorong sampai ka panon poe lingsir ka belah kulon. Lamun peuting manehna ngarumpi diri nyerahkeun diri sakujur kanu Maha Agung. Kitu jeung kitu pagawean Jang Dodo anu digemleng ku Ki Cakrabuana. Dina hiji waktu Jang Dodo keur meneko sila keur dipapatahan ku Ki Cakrabuana. Pok Ki Cakrabuana medar carita.
Jalur maneh jeung abdi di dieu geus aya kana 5 tahun. Ilmu agi sabagian geus kasedot ku maneh, geus kacangking ku diri maneh. Jalur Ki Cakrabuana Kajang Dodo nu ayeuna geus dewasa. Jang Dodo ngomong, "Syuhun Ki, alhamdulillah abdi ayeuna mah tos gede Ki ayeuna mah. Hatur nuhun ka Aki anu tos maparinan ilmu ka simkuring. Hatur nuhun Ki, hatur nuhun." Cek Jang Dodo kanu jadi guruna nyaeta Ki Cakrabuana. abdi mah aduh jalur hidup geus nyanding sabagian ilmu agi, tapi maneh can sabuleuna nyangking sakabeh ilmu agi. Eta mah karek dasar-dasarna buku. Aya ilmu agi nu pamungkas anu can diturunkeun ka hidup jalur. Sumuhun Ki, sumuhun. Abi nampi sadayana ka Aki. Bade kumaha oge abi nampi Ki ka Aki. Hatur nuhun Ki. Kitu cek Jang Dodo. Ku agi engke geus wageduna mah diturunkeun kabeh sakabeh ilmu agi ka maneh jalur. Sabab ayeuna mah waktuna kaburu beak jalur. Wargi waktosna ka Bujung Seep cenah. Aduh, capor bah kampung. Ai bah kampung kurang Seep waktosna. Aduh, haturan Kepala wargi waktosna ka Bujung Seep cenah kepala wargi. Sakieu wae carios dongeng kanggo dinten ayeuna, mudah-mudahan enjing pageto urang sambung deui nya ku carios bagian ka 15 meureun. Ayeuna mah dicekapkeun sakieu wae. Hatur nuhun ka sadayana anu tos sami-sami ngarojong kana ieu dongeng. Hapunten